Sial lamun lain nu aing ngerek gitu. Asep deui geura mamang ditambal mah. Nah, aya budak ketika kang nguruskeun huntu atuh. Ampun bos. Aduh, aing gelis-gelis, gelo. Ini parah nih. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar di sarana Yunani. Salah gitu. Aing maneh kita mau ngagikat eueuh nya. Masa senanganana itu ngeunaheun anjir. Sia tengah daerah ngomong harapan aing biuk sumur. Alhamdulillah sia mah aing mah bawa duit loba. Yo, Biarlah semua berlalu. Tangannya tuh sok. Kita nyanyi kan? Nah, ieu mah. Kemana HP-na? Oh, sia. Naon da eta mah? Eueuh HP-an tata dina ge. Oh, di mana teuing aya jamret ngaku sete. Eta mah HP urang. Wah, sok sia, maning kantor polisi ku aing bawa ka dieu. Ini telit. Ini. Nah, makanya hati-hati. Untung ada AA. Hati ya. Awas kena jabret lagi. Makasih. Hah? Ini HP saha? Jadi ayah HP-an. HP ku jadi banyak. Cil, lain gawat atuh gerang ngomong aing era. Nanti tak aing penebut-tebut lagi sia. Sok ku maneh. Aing mangan teh rumpuk ya. Sok maneh. Heuh pangomongkeun ku maneh. Bogo aing mata ngajak maneh ge aing teh era. Sia awak we gede pikiran pre. Gedmerinan we ieu teh. Besi 10 8, besi 8 10. Iya, hebel sakibik. Semen, paku. Atuh ku sia we ku ya mending ngabarandal kitu nih tah teh. Aing pusing ka aingna. Heuh, anjing heula engke balikna ku aing panglikeun soto. Sia. Mang, hei. Naon, Jang? Jajang aing mah lain si Jajang. Naon atuh budak leutik? Please, jangan panggil aku budak kritik, paman. Aku sudah buluan. Butuh naon atuh, Jang? Butuh suuk aing. Nya butuh besi atuh. Ladangan aing. Digara we teh caricing we atuh. Nya sok atuh hayu. Oh, ayo. Butuh besi aing mang ya. Besi nu kumaha? Nanyakeun ka aing, apaan sih anu dagang lagi? Ayo besi nu kumaha? Ih, maksud teh besi ukuran sabaraha? Tah, nu sagede kieu mang ya, besina mah. Mang, jadi geura. Naon, Jang? Iya, mang. Di lembur urang aya tukang huntu palsu, mang. Ek naon nawaran huntu palsu? Ambe kasep deui mamang ditambal huntuna. Kasep deui geura mamang ditambal mah. Nah, aya budak ketika kang nguruskeun huntu atuh. Ampun bos, ampun. Abi mah heureuy. Ampun, please. Nah, naon, Cil? Lepasin dulu. Iya, Kak Abi, ngaran ngogong nguruskeun huntu Kak Abi. Cil, kapan aing teh nitah teh meuli besi nah kalah moyok nguruskeun huntu batur sia mah. An aing atil nemponna sa. Aing mah resep we nyalan masalah. Cek aing ku sia ulah nitah aing. Nu aing tiba lagi tukang ribut. Ribut naon sia? Ribut lompat. Oh, si Marucil. Cuanki. Mang, cuankinya 2 mangkok ya. Oh, siap, Neng. Pakai apa aja? Tahu sama bakso yang kecil, kuahnya banyak. Terus mang, kuahnya mang yang banyak. Bisa dianterin ke rumah nggak? Oh, ya. Rumahnya di mana, Neng? Rumahnya sebelah mana, Neng? Sebelah sana. Sebelah mana rumahnya? Jauh-jauh Eta teuing. deket.
mana? Itu deket, bentar lagi. Aduh, tanggungan saya gimana? Ini udah jauh banget. Bentar lagi, ayo. Aduh, Mang, rumah aku teh sebelah mana ya? Lupa lagi. Bu Edan, kamu yang punya rumah. Di mana yang benarnya? Balik lagi, Mang. Itu tanggungan saya. Bu Edan, balik deh. Mang, sini, Mang. Aduh, Neng, kenapa ngagawean Kak Emang atuh? Dari tadi kukulilingan sampai gak jauh. Ini, bakso juga sampai kata istri. Pak, ini anaknya. Iya, ini anak saya, Mang. Maaf banget. Ya, ini baru sembuh, baru keluar dari rumah sakit jiwa. Hah? Berapaan, Mang? Itu baksonya. 20.000 aja, Pak. Ini uangnya. Gak usah dikembalian. Ambil aja kembaliannya. Makasih, Pak. Aduh. Aing gelis-gelis. Gelo. Di mana ya ngusuk tadi tuh? Nyebutkeun di situ hiang tuh. Duh, aing nengan piduiteun naon itu nya. Kudu ulin ke situ kitu. Sugana di situ maya piduiteun. Itu siking euy, motor siking euy. Motor siking ya ku aing. Cabut aing na. Aing cicing di dia lah, sebenarnya kayak kadi aing api-api apal. Dan aya diberi duit. Siang, akar mana di dia? Ulin we geus di mana king? Tagusnya nganu babaturan cenah ngusap di si dia, tapi eueuy. Beradi tumeureun eueuh. Eueuh, Si papai kabeh. enggas. Ayo naik tuli balik. Tuli balik aing ah. Lah. Nah, ieu motor kunaon ieu? Gas itu gas. Tep tuh gas. Nah, kunaon ieu Til? Bukan naik tadi bener tuh ka dieu na. Kapan tadi mah bener euy? Bensin. Bensin anyar multengan di ngali. Bisa ngadean motor teu? Cicing uang terawang ku aing. Nah, terawang kumaha? Ieu motor bisa ngadeanan teu? Ah, mana makeun aku pa make batur ya mah. Kumaha teh? Heeh. Sok ajaran cobaan lah sekali deui mun teu waras sok ke aing boga solusina. Cobaan deui bisi. Kan teu angger lah. Sia mah. Bisa teu ngadean motor buru aing rusuh. Hah? Bisa wae sih. Ngan? Bisa sok. Bisa. Yang bener Bu, balik mah. Heuh, buru pangahadeankeun. Aing burit ya duek balik. Bisa. Duit. Aing. Yo, ngan aya sakitu. Oh, siap. Sok atuh pangahadeankeun lu. Sok mana malik kali itu mana malik ka tukang. Malik ka tukang. Sok jajampean mana mah kena aku pamake batur ya mah. Sok malik kali itu bari jampean bisa heuh. Bajampean. Sok Macan naon urang? sok bisa. Guys. Sok cobaan. Bener hirup ieu teh. Sok cobaan ini nama insyaallah. Nyaan euy. Nah di kumaha ieu? Ajaran di. Oh iya katina. Nah, sok. Berhasil euy. Tah aya deui euy, sasaran kedua yeuh. Lumayan aing unggal poe kieu we nu mah jauh-jauh ke kota lah.
kudu nyumput heula ieu mah ieu. Naon sia aku nyumput. Pedah naon eta busi motor aing dilepas kan? Sia ek ngejelean aing kunyuk. Henteu wa. Tuman sia kunyuk. Naon teh? Henteu wa henteu sugan teh lain wa doyok. Sia lamun lain nu aing rek kitu. Moal. Ampun wa. Montong kitu kayak sia teh gua aku aing dicabrot geura. Montong wani-wani heureuy kana motor batur sia teh. Sing lain kana aing oge. Kunyuk teh sia eta duit ladang naon? Lain ieu mah lain ladang kapal ieu mah.